Berkali lipat. Nuhun nyong, marketing yang sangat luar biasa. Loba duit na nyong. Ini tuh Bagi atuh. bagi-bagi usaha. Usaha naon atuh nyong loba duit gitu. Dari keluar investasi. Erek invest naon? Investasi. Pokoknya Sistemna kumaha? pokoknya mah ya penghasilan anak benar-benar menjanjikan. Komo lamun geus keluar nu 1000 na kali 500 na. Asli. Asli, bayangkeun ku ente ayeuna duit sakieu dikali 1000 sok. Berlipat ganda tuh. Wah, Ada keluar. simpel tuh. Simple. Erek atuh. Oh. Enggak sabaraha. Kabeh lah geus lah. Kabeh mau Ah. dihitung. Sip, geus pada coba hijikeun urang cuang golangkeun. Siap. Siap. Bener. Heeh, geus ente. Hasil. Sujon. Masuk, gagal prediksi. Lain kemarin kan aya pasar koreksian. Terus Statistik turun-turun. Aing kakak maksakeun pasangkeun kabeh. kabeh. Heeh. Duit urang kumaha tuh? Geus patra mah tenang. Saya masih tenang, masih tenang. Pokoknya make urang nempo statistik naik deui saeutik. Kayak urang dihajarkeun deui lah. Sugan balik deui modal. Duh. Salah gantian. Heeh, engke digantian lah gampang. Ayeuna urang kan gadekeun motor. Barek memantau statistik Sugan atuh market correction rada naon eta mah. Geus nya, urang dicela. Sok. Yuk, Jon. Yuk. Surinyong. Aneh sing erek ngagadekeun sertifikat IMAH oge. Moal meunang. Pan aing bandarna sistem lagi ku aing ek meunang kumaha. Berkali lipat. Nuhun nyong, marketing yang sangat luar biasa. Nah, itu pokoknya deui pasti jadi. Oh, jadi yakin. 8 10 raya we nya sok komisi teh lah nya. Aya naon? Nyong. Alhamdulillah. Iya, aya nu butuh motor euy. Motor naon? Ari butuhna mah CBR. Oh, aya tah. Iya tah. Iya sih, Wah, beneran mulus pisan. Ah, iya. Ah, mulus pisan. Lain ieu kira-kira yang seberapa duit? 10 juta. Nah, ieu kan 10 juta. Mon. Tahu aja ditawarkeun ka itu 11. Mon. Tangan meureun anu segitana urang aya ayeuna. Jadi engke Mang Ujang murni meunang 10 juta. Ya jadi moal teh ke raya teh nyong. Ini bagus pasti jadi butuhan pisan kan? Iya. Jadi ayeuna komisi 1 juta ka nyong. Iya. Oh, bayar heula. Ayeuna teh heula. Ayeuna. Oh, jadi komisi teh heula, yo beli ke paneri. Nah, itu pokoknya deui pasti jadi. Oh, jadi yakin. 8 10 raya we nya sok komisi teh lah nya. Tah kitu. Nah, ieu ayeuna komisi 100 ka Tampi, tapi jaminan urang ka dieu. Sok di atasan Pak Abinya, mun kitu nya. Siap. Pokona ieu pasti jadi. Ya siap. Oke, atur nuhun. Mudah-mudahan motor sing jadi ieu teh nya milik mati mana we rezeki milikna nya. Aduh. Iya nang bae diical teh. Muhun iya Jon. Abi kaleresan butuh ieu motor CBR. Inyong tadi kan aya ka bumi. Aya cenah di Mang Ujang. Siapa tuh kitu mah surabi teh di dongkapan? Aya motor mah, motor mah seger pisan ieu mah. Sabaraha Kang Manawi? Ieu teh 11 juta. 11 wae mau turun. Terus aya nawarna bari sadik we di dieu sok mun ami punggul lah. Benar ieu mah, jag motor. Wah, seger pisan ieu mah. Komplit. Komplit tah suratna pun ejok PPKB SNK-na. Bagasi di dia Ya, dihandap. dihandap mun kari tingali we teh akur-akurkeun nomor mesin nomor rangkana lah. Iya. Atau kitu mah cobaan lah bisa nipu. Sok cobaan heula. Ya, sok cobaan heula sok. Kudu dicobaan heula. Kebian lah nya mah. Mangga sok cobaan heula. Duh, mudah-mudahan motor teh sing jag-jagnya ami jadi lah. Ayo si Joni Laila. Buru. Tuh, motor teh geus 2 jam teh datang gitu nya euy buat yang kabur ya euy. Duit komisina 1 juta enggeus, motorna eueuh, duitna eueuh.